Sampurasun. Wilujeng enjing kanggo pemirsa sadayana. Dina dinten ayeuna arurang tiasa patepung lawuh kanggo nepikeun warta ka Balarea. Dina edisi dinten Minggu kaping 12 Mei tahun 2024 salaku simkuring pun Syifa Hairunisa Oge simkuring pun Naura Raya Adriani. Dina waktos ieu simkuring sareng Naura teh bade ngabewarakeun salah sahiji museum ngeunaan gedung bersejarah di Kota Bandung nyaeta Gedung Sate anu aya di Jalan Diponegoro nomor 22 Citarum Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Jawa Barat. Gedung Sate nyaeta ikon sejarah nu aya di tengah Kota Bandung. Kalaya arsitektur anu endah sareng sejarah anu jero, Gedung Sate nggambarkeun perjalanan panjang Indonesia di zaman koloni nepi ka ayeuna. Nah, di dieu arurang bade ngadugikeun ngeunaan Museum Gedung Sate. Ayeuna geus aya rerencangan arurang nyaeta Kensin sareng Rizky nu bade ngadugikeun ngeunaan Museum Gedung Sate. Nu pertama Kak Kensin, waktu sarang tempat dipersilakan. Nuhun kasih Vanoya di studio, salaku simkuring Muhammad Kensin Cito, ayeuna abdi nuju aya di Gedung Sate. Museum ieu didamel khusus pikeun ngawanohkeun sajarah pangwangunan Gedung Sate anu dicirian ku hiasan sate dina hatep gedong. Museum anu diresmikeun tanggal 8 Desember 2017 ku Gubernur Jawa Barat nyepeng rea koleksi objek jeung ajeun sajarah kalayan moal konsep Smart Museum. Sakitu wae penjelasan ti simkuring. Hayu orang tanya-tanya ngeunaan museum ieu ka staf nu aya di dieu. Di sini saya dengan Muhammad Kensin Cito dengan Bapak siapa? Bapak Sakti. Oh, Bapak Sakti. Punten abdi bade tumaros sabaraha rata-rata pengunjung nu datang ka Museum Gedung Sate. Kalau saya mah kan bagian pengamanan ya. Kalau misalkan rata-rata mah bagian tiket fokusna mohon gitu. Amun upami kumaha strategi promosi Museum Gedung Sate? Upami strategi promosi aya bagian humasna dari ya, Gedung Sate namina Biro Umum. Mohon ada humasna di Biro Umum. Nanti di live, di share di Instagram. Oke, salajengna upami terang mah sabaraha rata-rata penghasilan bulanan di Museum Gedung Sate? Nah, itu ke abdi kan cuman pengamanannya punten lisan mah bagian payun penetiketan pendataan mohon penetiketan. Terus naon sababna ngadagna Museum Gedung Sate? Hari kan moto utama lagi Gedung Sate Gedung Tekad Gedung Tekad iya kan Jawa Baratnya karena aya mitosna ukucuk itu teh ngalamina sate. Nah, diramikeun we sejarahna Gedung Sate, dibangun we Museum Gedung Sate di dieu. Gitu. Terus pertanyaan terakhir, kumaha koleksi museum Gedung Sate dijaga jeung diamankeun? Ari ngajaga nama tos aya bagianana gitunya dinu dinas kebudayaannya ari panginten mah ditata dikelola nama ku bagian dinas kebudayaan ari ieu nama. Panginten sakitu wae ti abdi hatur nuhun Pak Sakti. Hatur nuhun Kak Kensin kana informasina. Nah, arurang kan parantos ngadugikeun naon anu diomongkeun ku staf museum ngeunaan Museum Gedung Sate ieu. Kumaha upami ayeuna urang naroskeun naon kesan para pengunjung ngeunaan Museum Gedung Sate ieu. Hayu langsung wae ka Rizky. Waktu sareng tempat dipersilakan. Hatur nuhun kasipa nu aya di studio salaku simkuring Muhammad Rizky Nugraha. Anjeun tiasa ningali lobana pengunjung nu aya di museum ieu. Ayeuna geus aya salah sahiji pengunjung nu bade abdi wawancara. Izinkan untuk tanya-tanya. Iya, mangga. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pelayanan yang diberikan Pelayanan di sini ya. Alhamdulillah dari tadi kita antrinya lumayan antri juga, cuman tetap tertib, tetap teratur gitu ya. Dan pelayanan di sini tadi lumayan ramai ya, cukup baik dan ramai. Tadi bagus. Yang kedua, bagaimana dengan kelengkapan dan variasi koleksi museum gedung? Kelengkapannya di sini. Kebetulan kita juga pertama kali iya, dan alhamdulillah bagus banget ya, sangat sesuai ekspektasi lah, sangat lengkap
dan banyak juga ya banyak wawasan yang bisa kita dapetin gitu. Yang selanjutnya, fasilitas yang diberikan itu udah cukup atau perlu diperbaiki atau harus ditambah? Untuk fasilitas kayaknya udah cukup ya. Cuman kalau semisal ada yang mau diperbarui juga bagus sih untuk menyesuaikan dari masa ke masa gitu. Tapi ini mah udah bagus ya. Apakah di sini ada kelebihan dan kekurangan bagi museum itu? Jadi kelebihannya gitu banyak ya. pelajaran yang dapat diambil sih dari kayak sejarah ada pelajaran-pelajarannya banyak terus kayak apa arsiteknya juga bagus gitu. Kurangnya ini nggak ada ya? Bagus ada sih. Nggak ada bener. Pendapatnya setelah mengunjungi di museum itu Pendapatnya bagus aja sih. Kayak nggak ada minusnya sih. Menurut aku nyaman. Untuk pertama kali kita yang kesini ya, menambah wawasan gitu, banyak wawasan ini. makasih ya Teh. Oke, sama-sama. Sukses selalu. Iya. Kita weti lapang sim kuring kensin. Sim kuring iki hatur nuhun pamit undur diri. Hatur nuhun Kak Rizky kana informasina. Salarea anu diwawancara teh lain orang Sunda asli, tapi anu kawitna ti Riau. Anjeunna oge pertama kali nganjang ka museum ieu. Nah, hayu urang tingali asal usul bangunan sate ieu. Lanjeng tujuan dibentukna sarta sudut pandang ti pangunjung anu datang. Sakali deui, Museum Gedung Sate teh museum anu esina nyaritakeun sajarah wangunan Gedung Sate. Jadi, mun aya nu penasaran, nunggu naon deui? Hayu urang ka Museum Gedung Sate. Pamiasa, warta dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Mugi ieu warta kanggo mangpaat kanggo pamiasa sadayana. Sim kuring pun Syifa Hairunisa, Oge sim kuring pun Naura Raya Adriani. pamit mundur. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayon. Hatur nuhun.